Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama urang cerita di Haji Afif kelompok Saluyu nyaritakeun hijrah sebab Allah nyieun dua imah ka urang di akhirat. Hiji imah di sorga, kedua hiji imah di neraka. Kedua atuh kudu diluruskeun melalui hijrah make akhlak anu sampurna. Akhlakna nuturkeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuka agungan Kangjeng Nabi diucapkeun ku Gusti, laulaka lama khalaqtul aflak. Bahasa pangagung pangalem ti Gusti. Maulidan katilu sora doa doang kemarin. Iya geh sigara mualila. Kurang mantas malam ya di mana ya? Kamana deui mauludana? Malam Rebo. Kamana? Muhajirin. Jadi Kangjeng Nabi teh dina Al-Qur'an ku Gusti dijelaskeun wa innaka la'ala khuluqin azim. Kangjeng Nabi boga akhlak na anu pohara pisan agung. Ku akhlak etalah jelema bisa luhur pangkat. Harga seseorang tergantung akhlakna. Lamun akhlakna saeutik hargana ge murah. Malah mun eueuh akhlakan mah atuh sarua jeung nu disolear teh. Ieu ge aku ngan eueuh buntutan doang. Mun boga akhlak setengah atuh mahal hargana, komo leuwih teh setengah. Jadi tergantung kumaha akhlak. Kangjeng Nabi nu mantak dibahasakeun dina berjanji anta syamsun anta nurun fauqa nurin. Anta syamsun anta badrun. Anjeun teh wahai Muhammad syamsun lir teu beda jeung panon poe. Begitu panon poe nyorot, masya Allah katingali jelema. Poek petinjol panon poe nu kasep kaciri kasep nu geulis komo nu geulis marada remeng-remeng endekna kadeuleu bae hideung kadeuleu kadeuleu ku panon poe mah kabeh. Isuk-isuk begitu panon poe timbul, ya Allah eueuh nu teu kadeuleu boro jelema hewan jarum potong ge nu ragag kadeuleu kabeh. Eta panon poe kasorot kabeh ku panon poe anta syamsun. Nah begitu Kangjeng Nabi lahir jauh urang jarakna, tapi sorotan Kangjeng Nabi na masih aya. Disorot ku Kangjeng Nabi ajerus di akhlakna kadeuleu. Si eta sarua kadeuleu we. Rek lupat ka mamana kek sebab panon poe Kangjeng Nabi mah leuwih pohara.
Atuh ieu pokona dek nyumput ka mamana ge dep kolektor teh nuturkeun bae. Oh kadeuleu ieu sorotan Kangjeng Nabi mah masyaallah. Bahkan panon poe mangan sakadar nyorot jang urusan-urusan dunia, tapi Kangjeng Nabi menyorot bisa nempo ke alam kubur. Sorotan Kangjeng Nabi bisa nempo ke alam akhirat, bisa nempo surga, bisa nempo neraka. I urang diuk di dieu lantaran aya panon poean di kolbu urang. Panon poe Kangjeng Nabi bisa diuk simpul di dieu aya sorotan Kangjeng Nabi. Taha urang sebagai umatna bisa caang seperti Kangjeng Nabi nyorot ulah wakas sa Indonesia heula urang mah nyorot teh Kangjeng Nabi masa dunia urang mah nyorot teh sa kabupaten heula luhur teuing sa kabupaten mah sa kecamatan ulah sa kecamatan teu lega teuing sa desa desa ge masih kena lega teuing ieu mah lah sa RT RTG iya masih kene panjang jeung lega teuing saimah pamajikan geus teu kasorot ku salaki sebab salaki eueuh cacaang jadi aya salaki teh di imah teh pamajikan teh ringrang perasaan asa di neraka jahanam teu kasorot ku salaki teh di imah teh kitu kene salaki aya di imah mun pamajikan eueuh panon poean adab akhlak atuh salaki ngumbara tadi imah nang nyieun nyana nu mere dahar pemajikan nyana kendaraan nu nyana tapi di imah teu dek ngomong manyun bae sial itu jadi di imah teu kasorot pamajikan tega sorot ku sinar salaki tega sorot ku sinar pamajikan sinar Kangjeng Nabi yakni akhlak. Nah iyalah bakal jadi ngumbara di imah ge boro-boro yang nyorot sa RT sa desa sa kecamatan di imah bae ge ieu pasini malul di imah pasini jeung tatangga pasini lantaran eueuh sorotan Kangjeng Nabi. Dah sok gerage urang randapan geus datang ka mana ieu aya sinar Kangjeng Nabi di kolbu urang. Kiai Haji Jamal mah di Pandeglang ka dieu nyorot nyana. Beuh. Nya dan deuk nyidaran di dieu. Masyaallah horeng nyana ge bareng balik ribut. Gara rese Masya Allah karim saki orang boga pemajikan karak hiji lamun dua atuh geus mun dua mah tsunami asal tah sidah mantap belajar orang berakhlakul karimah nuturkeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahus suduri ba eta lamun didongengkeun dicaritakeun moal anggeus tetangga subuh kakarak anta syamsun doang padon poe Kangjeng Nabi mah 14 abad nu silam Kangjeng Nabi masih nyorot ka dieu ya Allah ya Rabbi terus kuari orang bisa nempo ke alam kubur sorotan Kangjeng nempo ke jembatan Shiratal Mustaqim sorotan Kangjeng nempo ke surga sorotan Kangjeng nantak ulah hese-hese orang hayang luhur di mata Allah deketan Kangjeng Nabi. Cara ngadeketan Kangjeng Nabi lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha kiai ulah loba-loba sapeting 4444. Jasa emang sia mah kos kitu. Oh dibere 4444 teh. Agoak 444.
loba ting 44 loba keneh opat. Nah, dasar siapa neraka. Opat. Nek sinaran kumaha. Gusti Allah batur madalail ieu mah opat bae ge masih nawar keneh bae. Lah geus bodoh teh ku Bang Haji bae. Nah, nya tah ieu deuketan Kangjeng Nabi. Teh anta syamsu. Sinar Kangjeng Nabi pohar. Belajar. Tapi belajarna kudu boga guru. Jeung guruna nu bener. Guruna nu bener, salah guru bahaya. Salah guru bahaya. Usia boga guru Mbah Google. Aya jelema bangsawan boga anak ku dedeh jeung nyaana dididik anak teh bahasana supaya sopan. Sopan kan ari di Bandung mah Garut Parahyangan beda. Aya bahasa teh lamun ka batur beda, ka urang beda. Urang nanya ka batur mulih ti mana? Ka batur tah. Jang urang mah wangsul ti pasar Bandung. Itu menang kieu mulih ti mana? Oh abdi mulih ti pasar eta teh sopan teuing ka awak. Beda, urang nanya gaduh putra sabaraha? Jawab ku urang, oh anak opat. Jang urang mah anak opat. Tah, beda. Lamun batur mah ka urang putra sabaraha sopan. Oh urang mun urang, oh ieu teh putra abdi sopan teuing. Oh kok mau ke Haji Pendi mah? Iya saya mah, iya mah penjahat abdi. Jadi beda bahasa teh. Bandung dah. Terus Garut, Tasik, Ciamis, masya Allah. Mantap. Lamun orang Tangerang boga kawau ulah waka orang Bandung, orang Karawang be bebeakan. Itu siapa sok kaju seri? Aa, ya Allah, itu disebut Aa. Jang neng ta motor. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, diomong deh. Aa, bade ka mana? Mobil, jang neng mobil. Ya Allah, ekeng bade ka mana ekeng? Tah, eta ku bahasa bege. Ya Allah, betah. Aduh coba di Mah Haji Pendi. Di ka mana tuh sia? Di ka mana tuh sia? Kadengena ge lain deui, ngegeleger kana otak. Galedeg asana perasaan. Iya cerita orang abdi bade tuang heula bau kasorangan sopan amat ulah tuh kabatur bade mangga bili bade tuang heula mangga tah eta Parahyangan ka urang mah tulah tuang kayak adik aing dik nyatu heula. Eta pondok eta bahasana geus eueuh jang batur eueuh jang urang eueuh jang kolot eueuh jang nu ngora urang. Tapi lamun di urang di sopan-sopan teu betah bahasa urang mah ngeunaheun bahasa sia aing bae asana seubeuh bahasa teh. Nah ieu mah aya jelema gede bangsawan ngadidik anak biasa dididik bade ka mana itu kan ya upami ditaros ieu pun ramah kan geunah dididik. Satu ketika nyana dididik bah mama hayang kieu ulah kieu ceuk nyana teh bahasa nu sopan mah nyanyi hayang kieu teh nyanyi oh nyanyi jadi upami bade kehampangan nu sopan sekali nyanyi mama hayang nyanyi tak berarti kieu oh sopan ini satu geus bae nyana asal mama hayang nyanyi yanteur ka WC eta bahasa sopan jasa sopan nyanyi ka kieu nyanyi. Satu ketika bapakna ka Mekah
pannyana diurus ku Nini nang ngurusnya na peting pas peting teh ngomong Nini hoyong nyanyi gandeng tuh gandeng peting-peting nyanyi sakwanena ipan beda cenah ieu mah ieu ulah nyanyi kumaha ka tetangga engke bisa ditahan ku nyari tapi kan kita gak tahan Nini hoyong nyanyi pisan ih gandeng tetangga kumaha ulah tekiat hoyong nyanyi tekiat-kiat yang mata nyanyi mata dicepil Nini bae oh kayaknya mangga waduh dikihan wer tah eta teh salah guru eta nu kos kitu teh tah eueuh di parahyangan ge ai kiih kudu nyanyi mah tuh eueuh paling ge kahampangan tah eta ngaranna bener guruna ieu mah atuh salah guru tah nu mentak korban Nini waduh cek jana ieu boga inju kieu teh aing menyanyi kiih nya salah guru tah ulah salah guru komo Kangjeng Nabi ngadidik akhlakul karimah make aturan-aturan Kangjeng Nabi Masya Allah Kangjeng Nabi ngatur lain ngatur ti diri Kangjeng Nabi tetapi ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nah iyalah tuturkeun Kangjeng Nabi ngaludahna Kangjeng Nabi mah ka dieu ka kiri lamun heuai tah make ieu tah tutu kekenca eta adab ngaran Kangjeng Nabi itu kajepen di malantaran teu adab ayo wan Masya Allah kula can nyaho mah hise Masya Allah toke tah naon ieu orang itu make adab fokus gitu makailah adab urang lamun rek WC make suku kenca lengkahkeun kenca ka jero sebab tempat nu hina adab Kangjeng Nabi macalah doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith abdi ngalindung ka Gusti tina setan-setan lalakina jeung setan-setan cewek mah tuh Haji Pendi bagus ya doa ieu pakai dahar salah guru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith heuy doa naon teh urang ngalindung tina setan lalaki setan awet kan bagus nya teh eta kan salah guru tak ieu ya Allah ya Rabbi mantap bentukna jokos kieu salah guru kowe ka masjid berarti kan suku katuhu terus maka doa Allahumma ghfirli wa tahli abdu warahmat nah etalah aya cara-cara KWC wayahna sing hade sebab di WC mah eueuh malaikat mantak sing hade di WC ulah lila teuing eueuh malaikat rahmat malaikat kiramul katibin moal milu ngana KWC sebab teu betaheun malaikat di tempat-tempat anu bau mentak kurang lamun di ruangan lamun hayang cepet wiridan hiji steril ke tempat teh bersihan kadua semprot make minyak nah mun eueuh menyan eueuh masalah eta sesengitan geus urang kakarak ge maca sholawat siji dua malaikat hadir Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tunjina bihi di samping tempatna sengit ieu baham urang nu kaluar ti urang Quran sholawat zikir ka ambeuk ku malaikat sengit ka ambeukna lamun ikhlas lamun teu ikhlas ka ambeuna hangru mentak malaikat asal dek asup baik kadinya kadenge meureun Haji Pendi maca sholawat Allahumma sholli sholat nah cek malaikat teh bareng ih kok kieu cek malaikat kok lain deui cenah ambeuna ieu mah cek
malaikat bau korung goni mah. Malaikat ge ngambek mantap teu dibantu ku malaikat sebab timbul ti qalbu nu teu ikhlas boga kahayang jeung muatan-muatan nu ikhlas masyaallah seungit cek malaikat dia sholawat ku seungit-seungit teh tempatna seungit sholawat nu kaluar ti urang seungit akhlak sing ade wa inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Nah segala rupa dan ulah salah guru sakumaha tadi pencage salah guru pencak bahaya. Haji Pendi teh bebeja kakula boga penca hiji besi dua cimande kula mah percaya bae tapi sok rada dilirik-lirik bae coba kuda-kudana kumaha ngajotosna kumaha sebab kan ngajotos ge beda aya nu kitu aya nu kieu aya nu kieu mah teh lain penca beurnya tah satu ketika belajar ke Demak mana pepencaan di masjid Demak pepencaan aya nu bisa penca di toel doang gitu saya pikir ngaguling ye cenah si ai neuk ngarengkat bebeja mah nya aya penca bebeja waduh guys cakulai guys kajen ieu mah kieu bae heulanan saha nu pernah belajar penca di Haji Pendi berarti neuleuh muridna kan bejaan si A si B si C pernah belajar di Haji Pendi atuh paihnya teu pernah seri-seri aja orang guruna nu salah nah ieu si Hade kula ngabejaan si Hade sebab kuari loba Syiah loba Muhammadiyah lain mah Wahabi geus pugu Persib lah ya hati-hati haras urang dekat sorga cepet ternyata salah numere lawang jeung jalan ka sorgana teangan ahli sunnah wal jamaah sedengkeun kabeh ge ngaku nama ahli sunnah wal jamaah hati-hati besi aya anu magahan teu kunut mundur musi aya nu magahan salat teu usolli mundur tapi sejarah nu ngaji ka dieu ka Cilong oke nu Kristen milu ngaji haju masuk Islam Buddha milu ngaji asup aya sababaraha tokoh Muhammadiyah di PAUD Muhammadiyah TK Muhammadiyah SD SMP SMA Muhammadiyah kuliah Muhammadiyah tokoh Muhammadiyah ngilulah ka dieu ngaji geus boga anak keduanya direnung Masya Allah ngomong di hareupeun simkuring cek manehna tatadina teu resep kana marhaba kuari jadi resep tatadina tara kunut kuari kunut akhir alhasil berbalik di Wahabi kuari ka ahli sunnah wal aktif milu ngaji ka dieu Masya Allah tah lamun Muhammadiyah jadi ahli sunnah Persis menjadi ahli sunnah anu Buddha asup Islam Kristen asup Islam Katolik asup Islam di Bitung mah Islam asup Kristen dibalik naudzubillah min zalik mana geus jadi bae pukula lamun dihitungan di Bitung aya di Cikupa aya di Belaraja aya careurik indungna lantaran anak seperti itu aya nu asup Wahabi sagala aya nu jadi Wahabi ceurik bae bapana ge ustad bapana anakna disakolahkeun di Semarang ya Allah ya Rabbi kuari ngalawan lain lalagaan akolotna kukula titah ka dia tuh coba anakna gedeke maksudnya nek ngobrol bae moal mal gua mah ngobrol lalauna encan ngan tinggal ceurik bae ya sing ade ulah salah guru tah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kanjeng diutus ka alam dunia teh rek ngalempang-lempeng rek nyampurnakeun akhlak-akhlak manusia
anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin. Kanjeng mak seperti kita. Lamun urang sering maca sholawat ke Kangjeng, lempeng maca sholawatna. Carana hiji boga wudu, dua maca sholawatna ulah dihitungan, tilu madep kiblat atau ngedeng ngigir madep kiblat, tur nyaho kana makna sholawatna. Baca ku urang teh sapeting dua peting katilu peting ngimpi kan. Lamun geus ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi moal poho-poho, moal poho-poho jeung eueuh nu teu seungit ka panghijeng Kangjeng Nabi mah seungit. Urang hudang teh urang hudang seseungitan aya keneh. Kula pernah di Garut ngimpi haju ngarendeng ieu nasarena jeung Haji Pendi. Ya Allah, bareng dek ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi endek teu jadi. Kukula diudag kunaon ieu teu jadi? Aya si eta. Ya ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi mah indah, nikmat jeung moal poho-poho. Moal poho-poho eta lamun urang ngimpi ka panghijeng Kangjeng Nabi mesti awal moal poho. Kula bulan Ramadan darasaan teh kadinya tah lempang ka Puri. Di Puri pas ki soleh aya jalan ka ditu ka kaler. Bagus. Kula ditanya, "Ja ieu mah di Picung. Ieu jalan ka mana?" "Ieu ka Madinah." Nah, ka Madinah lempang kula terus. Teu lila aya Masjid Madinah bener. Ja ieu mah Madinah cek kula teh. Ngan ditanya ku urang Arab, "Di ka mana?" "Dua anjing enggak?" Yeah. Ken duaan mah waktu ka solear. Masya Allah, urang Arab nanya asal di Lawang, cek urang Arab teu meunang. Terus neangan lawang unggal lawang ku urang Arab dijaga teu meunang. Cek pikiran ya mending naik ka luhur bae urang mah teu kudu make lawang. Nah, naik ka luhur tek tembok barang di luhur, jelema geus loba turun ka handap. Asup ka masjid. Masya Allah. Tak eta teh impian-impian model kos kitu teh teu daek poho. Padahal ka Picung mimitina. Di Picung aya jalan ka ditu. Tah sakali deui mah ngimpi ka Cisoka. Bareng jeung si ieu. Ya Allah, ya Rabbi. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, malam ieu moal panjang sim kurinya ya geus karasa deui tah rada tiris deui. Tinggal urang malam berapa sugan sehat kamari mah teu bisa ngomong-ngomong acan deui rada mentak geus catet Kangjeng lahir ke alam dunia ndek nyampurnakeun akhlak urang nu sakitu jauhna jarakna sakitu jauhna masana tetapi urang kasorot ku Kangjeng Nabi hingga urang teu hese capek iman ka Allah iman ka Kangjeng tur nuturkeun beuh di Cilongok lamun lain kasorot ku sinar Kangjeng Nabi moal aya muludan tapi ieu mah unggal musola muludan kabeh wallahu alam panitiana korupsi jeung teu na wallahu a'lam. Anu jelas muludan tah kos kitu aja ka insyaallah kula sehat urang teruskeun tentang akhlak Kangjeng Nabi jeung rahmat Kangjeng Nabi baik lamun urang nyaritakeun rahmat Kangjeng Nabi kumaha boro-boro urang kafir asup ka neraka kafir asup ka neraka disiksa dibeuleum di neraka nyanakan nyebut Allah kafir kabeh kafir Allah
ditempokan ku Kangjeng bareng ditempok kafir cak manehanana teh cak eta nu disiksa kafir ieu saha Muhammad aduh Muhammad bejakeun ka pangeran hayang balik deui ka dunya deuk naon deuk iman ka Allah iman ka anjeun sebab ieu gara-gara teu iman ka Allah jeung teu iman ka anjeun kami dibeuleum di dunia kami teu wauh ka Allah teu nyaho ka Allah teu wauh ka anjeun wari mah wauh jadi nu mantap kafir di neraka bari disiksa bari Allah 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 di dunia mah nya tilok nyebut Allah tah sebab di akhirat nya nyebut Allah Allahan Allah Allahan ngeunaheun tadi sanarakana sebab wauh ka Allah kan jelema nu wauh ka Allah teh ngeunaheun wali wauh ka Allah nikmat solihin wauh ka Allah nikmat urang wauh ka Allah ya kuari diberelah kanikmatan sesuai jeung ka wauh urang ka Allah kafir mah kafir teu wauh ka Allah riweuh bae boga ku bogana kaya ku kayana tetep riweuh bae pan urang mah di urang di Cilongok tukang ojek aya nu nyandung opat eta kan berarti kan nikmat jasa kan weh tukang ojek nyandung opat ieu mah hiji ge ribut bae berarti kan eleh tukang ojek tah ieu wauh ka Allah teh jadi kanikmatan nah kafir mah di neraka wauh ka Allah na Allah 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 hingga hayang balik deui nya ka dunya deuk iman ku sebab Allah Allahana teu iman tetep bae disiksa ngan kulantaran nyana Allah Allahan diturunkeun saeutik panasna eta rahmat Kangjeng Nabi datang ka dinya kumaha coba Masya Allah sebabna Allah Allahan tah lamun teu Allah Allahan di akhiratna di narakana ieu beuki kenceng siksaanana oh aya nu uza lata teu wauh ka Allah tah kafir nu nyaho ka Allah mah di akhiratan ke Allah 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 disiksa man terus ngan penghormatan ka wauh ka Allah rahmat Kangjeng teh datang ka diturunkeun saeutik coba atuh komo urang mah wauh ka Allah wauh ka Kangjeng Nabi ngalaksanakeun parentahanana hasana urang mah geus moal aya harapan ka neraka bae kabeh pulisina abrina kabeh geus pokona sorga bae lah kecuali nu ngridit ya eta mah ka neraka heula lah tuh aju culak cileuk kitu bagona ieu bakal diteruskeun ya ke insyaallah urang lanjut ke bari jeung dongeng Kangjeng Nabi ke di mana sehat cukupkeun sakieu urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.